dirinya teh beakeun itu ulun lu make deh. Kohal. Paham. Kopi air kan kopi. Gedakna Bae da resep kan biasa lagi. meleg aing nanti koro. Bae eta urang ABC. Sampai ke urang, rada kurang. Giung. Tah. Giung. Ieu harga mahal tapi geuna. Assalamualaikum. Moal beak-beak ya. Sok batuk Waalaikumsalam. Lur. Asik euy. Keur ngarariung kieu ya. Duk lur. Keur ngarobrol naon ya meni arantang kieu. Kieu nga double lur. Kebenaran euy geus ngarumpul kieu. Kieu teh kebenaran aku sungguhan mau urang ngarurak. Buruk. Ngurak lah. Capek-capek ngorak. Beak dodna ge. Naon parete keur meronconon gitu hari ini. Ai kumaron canong mah heueuh. Kan beak ku Kang Kosim jeung budakna. Aku bisa beak itu sawah sakitu legana. Kemarin di Babad. Dibabat. Di Babad. Kumahakeun eta bisa diwabat taran kieu. Ya, matak beak teh ngaranna kieu. Lamun diurang kan mah lumrah kan. Wajar lah gitu. Ieu makan garangan teh panjang. Banyak. Budak nu ditu di hiji, daplah dia hiji. Diangkat ya lenganna. Dan bisa kitu. Bisa, matak beak deh gitu. Akal eta. Keluarga eta masyarakat. Gaji kayak gitu. Ya pasti tuh ngenahin gitu tuh cara Asal ngalana. penyobaan. Kumaha ngalana? Bu guru isu mah ke Kang Kosim, datanganna kayak mana? Orang tak apa di mana. Kayak kurang bejaan lah, gampang lah. Geus lah geus kayak gitu mah ya. Pulang langsung we ka dieu ka imahna mah.